Kayu. Tumben nyanyi nama pakai rasa euy. Teraskeun eta teraskeun. Pak Haji jadi kitunya hayang boga budak salat. Iya. Man kuring nitip ya. Kade budak mah kumaha indung bapana teng manuk teng anak merak. Kukuncungan bapana salat yakin budakna sok ahli salat. Bapana tara salat budakna yakin bapana sok puasa. Sok tepa ka budakna sok puasa. Lamun bapana tara moal. Bu. Ibu. Mata penting di dia contoh nu bagus anu alus anu langsung ti urang salaku kolotna gitu. Aya dakwah teh aya dua, aya dakwah bil lisan jiga kuring, aya dakwah bil hal. Lamun cece akang tengah peuting dede salat jeung papa taraweh. Hayu mangkat. Nah, tapi bapana ulah padu nitah bae, manehna ge mangkat. Eta ngaranna dakwah bil hal. Teu cukup sugan isu bapana padu kieu, dede Jumat. Bapana ngajedog. Mal berhasil konsep dakwah seperti itu dicontohan sapertos Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu konsepnya. Berikan contoh yang baik langsung. Kang Hana ningali si Dede Rizki, "Dek, ayo ulah main HP wae jeung si papa urang makan." Gitu. Jumat. Bu. Ibu. Dengan konsep seperti itu, dakwahnya dakwah bilisan dengan contoh langsung, insyaallah lebih berkah. Pak Haji, kumaha cenah lamun aya urang blok Pajawan Kidul geus lila tara ka masjid aipek teh pas bulan puasa ka masjid teu naon ulah sok geureuhan ulah ieu mah aya jalma ringgeung ka karek datang deui ka masjid geus lila tara ka masjid nu biasa ka masjidna ngomong paingan teu hujan teu angin aya begitu aya ih amit ulah sok kitu aca biasa aja kelas. Aduh Kang, alhamdulillah teu biasa arangkat deui nya ka masjid. Mudah-mudahan sing istiqomah. Kitu cek cece teh. Teu kudu paingan teh teu hujan teu angin teu hujan teu angin. Jalmana gede ngomongna moal urug ieu masjidna moal urug. Naonan teu penting barokahkeun sok. Jadikeun mereka supaya betah datang ke masjid. Insya Pak Haji, aya keneh konsep supaya menjadikan anak-anak kita soleh-solehah ada. Apa? Tingkat keilmuan. Walladzina utul ilma darajat. Sakolakeun budak urang sing pinter. Jadi pendidikan agama dikedepankan, sekolah juga harus. Bu, Ibu, leungitkeun kalakuan Pak Kubu mohon izin. Baheula di urang sok boro-boro di akang di Cibingkir ge sarobae. Budak keluar SD Jakarta. Keluar SD Jakarta. Aya di urang baheula gitu aya. Di Cibingkir baheula usum. Kakarek keluar SD Jakarta. Aipek teh kakarek 6 bulan di Jakarta. Balik di ka Cibingkir kalakuan robah. Nu tadina ngajingjing Quran, ngajingjing gitar. Ceuling ngadadak di anting. Irung ditindik, buk dipilok make pilok warna oranye. Katenjot teh kajauhan jiga walana tutung tah. Halo. Batur magrib ieu nyanyi. Dia Isabella uing liwat cek uing meme Isa udud heula sabal aing batur salat sia nyanyi cek aing teh etsakeun gitarna oma ge sok nyanyi anggar we waya salatnya salat we heula insya halo terus itu terus aduh aing mari ngaji dia terus teu menang eureun kuring teh capek ece kakarek balik ngaji penting kamari ti Salem engke kuring bakal balik deui ka Salem tanggal 16 Juni di desa Talaga. Talaga teh berarti di Pabuaran kebelah ditu. Pas peuting-peuting Kang udah uang sulti aya lieu pan nya kudunan lieu geuningan paku kudunan nonggeng gitu tah eta tengah peuting kuring dieureunkeun ku polisi 2 tentara 2 izin Pak Haji, assalamualaikum, selamat malam cek. Da urang geus biasa deket jeung polisi geus biasa. Tadi alhamdulillah ka dieu kakanganan Kapolres datang, wakak ka dieu. Wih subhanallah barokah, wakil bupati tadi temu ka dieu nya. Alhamdulillah, berkah. Udah, kumaha papelakan atuh. Lereksa. Lamun urang melak cabe pasti bakal panen cabe. Mun urang melak hade pasti bakal metik nu ade. Pak Haji,
kumaha eta kuring dititah mukakeun panto kekeh heula teh. Ada apa ini Pak? Mohon izin Pak, sedang ada pemeriksaan. Terkait apa? Terkait teroris dan narkotik. Sugan aing beungeut teroris. Eta kuring dititah mukakeun panto kapaksa ku aing teh eta panto mobil teh dibukakeun kabeh. No, ari barang mukakeun panto ti tukang, pan ari Innova mah dikitukeun dibujurna geuning kaluhurkeun. Ujug-ujug aya polisi baheulana teh beureuh sok milu masantren. Siga Kang Hanan sok milu jeung Kang Hudak itu. Ai pek teh naon Kang? Teteh lain bohong ieu. Ek dipariksa teh terjadi dititah ini teh. Naon gara-garana? Dina jero mobil itu Kang aya kardus. Ternyata dina kardusna teh nonghol cokor hayam. Cokor hayam. Eta teu pira gara-gara cokor hayam uing ditah balik eta ku polisi. Geus ieu mah balik nyahoan cek polisi teh. Kang, yakin Kang itu bukan teroris. Buktina cenah lain bedil nu nongholna cokor hayam. Akhirnya kuring balik eta alhamdulillah paku salamet gara-gara cokor. Ieu masuk bising ke anu ngeureunkeun deui aing dikira domba. Meureun balik ti Ragung teh pan radang ang ieu nya rada toang. Alusna nama balik ti Kang Hanan ge aing teh mawa cokor. Ieu mah hampura Kang Hanan teh lina hampura. Ieu mah dongeng sote di batur. Ai di Kang Hanan mangerakeun atuh aing. Teu sopan pisan. Ieu mah dongeng sote di cenok dangukeun di batur. Ieu mah dongeng sote di batur. Ai di Kang Hanan mah teu kudu. Ngan memang ari hirup mah kudu umum jeung Ora katakan. Jadi Pak Haji itu saya ingin sampaikan sakolana tuluykeun ameh palinter didoakeun barudakna sing palinter amin sing taat ibadah amin ya Allah ya Rabbal aya keneh Pak Haji aya apa rizki yang halal ternyata mampu mempengaruhi orang anak tersebut soleh atau tidak. Seorang ulama besar di Mekah mencoba seorang ahli tawaf. Ada seorang pemuda sekali tawaf sehari itu Kang tawafnya 1000 sehari 1000 kali tawaf. Bayangkeun muteran Ka'bah 1000 sapoe. Halo. Ari ku kiaina teh dicobaan make barang anu bainal halal war haram wa subhan. Barang makruh barang subhan dibikeun. Ternyata naon? Nu tadinya kuat 1000 ngan kuat 350. Isukna dibere di barang makruh ngan kuat 50. Dibere di isukna teh barang haram ngan kuat sabalik. Jual masa kitu soleh dicoba hungkul ku guruna hayang mengetahui riset betapa pentingnya makanan rizki yang diberikan kepada anak kita akan mempengaruhi soleh dan tidaknya anak. Aipek teh dibere deui ku barang halal balik deui eta kuateun 1000 balik di tawafna subhan masya. Artinya apa? Anak kita juga begitu. Mau jadi anak yang soleh gimana lamun urang merek ke anak urang rezeki anu teu halal di mata manusia dan tidak halal di mata Allah. Jadi yakinkan rezeki yang diberikan kepada anak kita adalah rezeki yang halal di mata manusia dan rezeki yang halal di mata Allah. Ari pucuk sampeu teh mameun sae, tapi nang nyolong ti kebon Pak Kuwu halal teu? Jawab sing tarik halal teu? Oke, ari endog asin sae teu? Saya nang nyolong ti warung tetangga halal teu? Makanya ada Quran halalan thayyiba patokana halal lagi baik. Jadi halal teh dua, halal memang barangna halal, anu kadua cara mencarinya yang halal. Hati-hati. Jadi kalau jadi petani, jadilah petani yang soleh. Nu kumaha? Petani nutara nampingan sawah batur. Lah cenah Pak Haji pirage sapacul, heuh ti luhur mah sapacul, lamun paculna aya 15 cm berarti 15 cm ke handap dicolong ku jalma eta. Leres teu? Jawab, leres teu? Sausum panen sapacul atuh 10 usum panen teh 10 pacul. Aipek teh dihitung-hitung anjog sameter ku bapana teh celep di pelakan tangkal buah, di pelakan tangkal peuteuy, di pelakan tangkal cau, ai pentung teh harirup. Atuh peuteuйnya peuteuyan mal mungkin peuteuy buahan. Lamun cau atunya cauan aipek teh diala dipetik ku anak jeung pamajikanna tuluy di dahar tina tanah anu ladang nyolong salakina halal haram pinter ibu geus teu kudu make dalil ku logika we. Lamun budak dibere parab anu tina anu teu halal dijamin tah budak mal soleh
Ulah nyalahkan budak. Suatu saat mereka akan melawan kepada kita. Istri kita tidak menjadi qurrata ayun, anak kita tidak menjadi qurrata ayun. Ada qurrata ayun teh penyejuk hati. Boleh jadi rizki yang diberikan kepada mereka adalah rizki yang tidak halal di mata manusia dan halal di mata Allah. Catat baik-baik. Halo. Mudah-mudahan rezeki caroge urang mah rezeki anu halal. Mudah-mudahan diterima anak istri kita adalah halal semuanya. Ya Allah ya Rabbah. Jadi gitunya Pak Haji, gitu. Pak Haji sana makan itu salaki orang sana sok gaplehan, jadi juara gapleh. Mama, alhamdulillah, juara gapleh. Ayah gitu ayah. Amit-amit. Suka kentek waing mah eueuh. Ngajingjing mie jeung hayam. Juara gapleh. Cek waing teh ulah dibawa ka ieu mah hakan be olangan. Pak Haji sana, alhamdulillah cenah caroga aldi mah sok juara nguseup. Aya. Dengekeun ieu, lamun boga salaki tukang nguseup, jujur nu pangripuhna anakna. Anak tukang nguseup pernah kukulutus ka kuring. Haji, aing mah hanjakal jadi anak bapak, ari kitu kunaon? Bapak saya pilih kasih saprak sok nguseup. Ari mere lauk mah, marab lauk mah. Denko, roti. Kerotok, katulampa, sarden, ari mere uing anakna, rujak kangkung. Cek anak-anak mending keneh lauk daripada aing anakna kan gitu. Jadi kalau begitu jujurnya rugi sama jalan manusok nguseup teh. Jalan manusok nguseup mah hirupna tara maju-maju. Sabab mun maju teh kejebur. Nguseup maju bayak basa. Halo. Leres gitu leres. Alhamdulillah rahimakumullah. Pak Haji, jadi kebahagiaan anak, kesolehan anak dipengaruhi oleh rizki yang halal di mata manusia, halal di mata Allah. Insya Allah mau jadi pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Pedagang nu soleh nu kumaha? Nu tara ngurangan timbangan jeung meteran. Hati-hati. Fawailul lil mutaffifin. Neraka we lah dari mereka orang-orang yang suka mengurangi timbangan dan meteran. Ulah sok ngurangan. Lamun ngandalapan on eta gula bodas, bebeja 8 on 1 kilo. Halo. 1 kilo, pret. Pancen abi kudu meser plastik jeung karetna. Atuh ulah ngomong 1 kilo, bebeja we. Ieu 8 on ngan dibungkus make plastik nu 1 kilo kitu bebejana. Udah mal payu padahal teuing. Dekeun heunteu ka jeung ieu sawadah kieu teh aing mah ngajual 1 kiloeun kitu. Ulah bebeja 1 kilo. Melek pek. Pak Haji cenah neangan nu halal bae hese dengan nu haram bagi hese koma nu halal. Betul. Dari sekian banyak pekerjaan, carilah pekerjaan yang halal. 1001 macam pekerjaan. Dari seorang pengamen sampai jadi seorang presiden. Yun gawe